Aduh, nges berang baru garawe teh nya insyaallah. Kudu diriksakeun ya mah. Iya, anak-anak gitu gua. Gelap semakin kelam awan, bintang semakin kelam. Sunyinya tengah poe itu tengah poe. Aduh mak, aduh bapak. Ganeng si teh tengah poe ieu teh. Naon sia dieu? Ari ganeng atuh da sia masuk bakat gara tengah poe kieu kalahkeun ku keleuweuhan. Tuka aja lah, biar pan aing ke latihan ya teh, latihan vokal lah, arek audisi aing mah. Ari si aik meuleun audisi naon atuh? Indonesia Mencari Bakat lain. Tah eta bled nih sia nyaho. Bakat sia mah jadi penyanyi, Bron. Tapi bakat sia mah jadi petani. Sing sadar atuh. Heuh, nah kitu nama bled. Tapi teu kitu nasib jelema mah. Buat teuing tukang tani ge bisa jadi penyanyi. Sia henteu hayang gitu bled. Gawe kanu jauh ka kota cara batur. Nyarek naon atuh si teh ka kota. Naon ukurangan di lemur. Hayang cau tinggal ngala. Hayang jagong tinggal ngala. Hayang kalapa tinggal ngala. Coba naon ukurang di lemur? Heuh, kitu sia teh lamun sia melak bled. Amun teu meulak mah keukeuh we meureun kudu meuli. Sedangkan meuli teh kudu duit meureun bled. Sia gawe di patorik gaji 20.000 sapoe. Heeh, kajeun lah Ron, syukuri we lah gaji 20.000 ge. Nu penting mah halal jeung cukup. Cukup naon atuh sia teh 20.000? Cukup we, cukup kebeli imah, cukup kebeli sawah, cukup kebeli tanah, cukup kebeli motor, cukup kebeli mobil. Goblok atuh eta mah leuwih teu cukup ge lo. Heeh, kitu Ron, sakitu ge cukup meureun. Meni kudu ke kotaan. Heuh, eta ge bled. Aing rek nanya, ai maneh gawe di patorik geus sabaraha taun? Ah, Ron geus aya we meureun karek 4 tahun mah. Soalna geus 4 kali makaya we. Har, geus lila nih nya bled. Lah aing geus boga naon atuh euy? Tah kieu Ron aya masalah eta mah. Da aing teh penting teh memesare teh mobil aya, motor aya, imah aya, tanah lega, sawah di mana-mana. Nganu anehna aing hudang sare teh leungit kabeh. Ah, goblok atuh eta mah ngimpi meureun sia teh. Ngimpi benernya. Heeh, ngimpi sia teh. Anjing, aing ngimpi. Patorik sia bled. Aduh, bled, patorik kacau sia bled ya. Ai maraneh keur naraon cari cingki itu teu gawe. Panas, Pak. Duh, teu kuat. Ieu cuacana yeuh, Pak, teu kuat panas sih teh.
Hayang ieuh mah bawa saungna ka sawah, ulir tinggal we teh nya. Udah menieu cai-cai acan pun ini mah Pak. Oh Pak, aduh haus itu teu kuat. Garing ya genggerong ya garing. Ini mau cai atuh ka dieu teh. Sia mah gawe teh arang lasane. Tuh cikotakan loba keneh. Dulu itu Bred. Palah kati yang minum cikotakan lieur. Aduh, teganya Mron. Kita ngirim cikotakan. Padahal mah ada orang teh jelema. Jung ayeuna mah ngalak-ngalak lah yang minum mah. Aduh, udah orang teh bisa naik, paling si Gobret kan bisa naik mah. Jung Bred maneh lah nu ngaranna. Oh, siap, urang ngalama. Sabaraha Pak ngaranna? Nah, tong loba teuing 3 we panjang jualan. Engke. Korek we. Bred ulah ini. Mana Bred? Kurang ngalah can 7 sigi mah. Ulah tuh tong loba-loba teuing ya mah. Oh, ayo Mron, di mana duana? Nah, ampun ya. Ketek tuh. Mana euy Bred? Karolot ini mah. Oh. Tuh, itu tuh. Itunya. Oh. Wah, iya sih Bred. Mantap nih Bred. Oh, sigan mantap euy. Waduh. Sabaraha hiji teh ngalah teh? Lah, 3 we meureun. Ngamek teh juragan korun. Heuy, katunya aing naik. Sok lah. Dar. Pulungan. Aing mending ngomong HP heula ieu mah we. Tes bukan heula ieu mah. Naik. Jeje, karena kayak di Bred. Astagfirullahaladzim. Wah, tarik gua Bred. Goblok. Tilu, terus Bred. Nah, saya ke Bred loba-loba teuing apa teh. Bron, tulungan Bron. Bron, tulungan aing Bron. Si gue Bred kunaon keleuweuhan eta jelema teh. Aduh aing mah. Aduh, Bron, tulungan Bron. Bron, tulungan. Oh sia Bred. Bron, tulungan aing Bron. Eta mah ane kunaon ka kasasarean. Aduh, eta ngalah ka apa loba teuing. Ngamak sia tori teh. Loba bating kumaha teh, da aing teh ngalah teh ngan 3. Ini eta murag dana opat. Apa nu kaopat nama dewek sia teh? Gobret, gobret. Gobret.